lain aya di jelema koplok etanya aing mah anehnya aya jelema anu arek ngalengserkeun Padede Mulyadi gara-gara cenah melanggar undang-undang APBD cenah kitu melanggar cenah eta saha nu ngomong kitu aing teh nyaho eta teh jelemana da ditinggalikeun teh kuleuh goblok jelema eta teuing lain boga kawani sia teh kira-kira bisa teu ngalengserkeun Padede Mulyadi da cek aing mah moal bisa sia mesin ala kumaha ge da sia mah ukur ngocoblak ai Padede mah jeung gawena koplok sia teh cing balik hirup teh urang hayang ngalengserkeun batur jelema bener koplok sia teh eta teh pamimpin nu geus bener sia derek ngalengserkeun arek milih nu kumaha deui ari sia jurig koplok sia teh tah pikirkeun ku sararea cik kira-kira lamun Padede lengser sia daraek teu koplok da aing mah mung jujur we da Padede mah geus alus cara gawena tah jawab ku sararia samemeh ngajawab teh wayahna ngararopi heula lamun aya mah kopi liong sia teh nya jadi ngareunah rek ngajawab ka aingna kitu ku aing teh dibales asal ngareunaheun we komenna ka aing heeh tah sakitu we ti pusat mah koplok.